Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ngalalobakeun tawaf di Baitullah. Silahkan gerak mumpung ieu teh masih babari keneh. Qabla ayyuhala bainakum wa bainah, engke mah bakal natia hese ka Baitullah teh hese. Terhalangi ieu teh tuh. Memeh diancurkeun asli teh ya engke Baitullah aya bakal kasulitan heula. Gusti nu agung ieu percis jasa wari nuku para masai kolot-kolot urang beka mah diaromongkeun abah beheulanan abah sepuh almarhum geura-geura ka Makkah geura engke mah hese sanajan boga duit ge hese engke. Masya Allah naon ucapan ieu teh abah sepuh kabuktian ku ari bener jasa. Ta ieu ternyata di ditu nage istaksiru minat tawafi bihadal bait hop geura tararawap lobakeun tawaf di Baitullah qabla ayyuhala bainakum wa bainah samemeh engke terhalang antara diri urang jeung Baitullah dibere hese engke. Gusti nu agung ya Allah ieu bibinti kanana teh kuari keur ieu mah urang kuari daftar kuari berangkat kan bisa. Kuari lamun berangkat ya daftar kuari teh ya tangguhan 32 tahunan yang ditatanggar. Bebo lamun umur 40 tahun berarti engke teh ya umur 72 eta mah bisa ke Mekahna di jero kuburan tah mah. Segitu itu ya atau tenang be. Makin dikebal-kebalkeun be terus be kunaon pan duitna bisa dipakai Haji Pendi heula dia butuh nyen imah pan Haji Pendi emang teu meunang Kiai pan geus nanya Haji Pendi teh ka Kiai Haji Rusdi boleh baheula mah teh Kiai Haji Rusdi teu ngameunangkeun barang kuari deukeut jeung Haji Pendi boleh pihnakeun jasa eta loba aja saya Haji Rusdi baheula mah keur jauh jeung Haji Pendi mah ini gak boleh ini haram ini gak boleh barang kuari deket jeung Haji Pendi kuna boleh halal kuripet eta ki Haji PS Haji Rusdi Masya Allah ieu baheula ulama anu ti ditu nanti Kangjeng aya nu geus dibere mukasab dibere nempo pakaani birojulin minal habsah pakaani maka kaya satu isun ikuti nemu kalawan wong lanang saking negeri Habsah Ethiopia as'ala hale kang cilik endase asma'a hale kang cilik kupinge hom sasaqaen hale kang cilik wantis rorokne ko idun alaiha iku kang ae huwa ko idun ae huwa ko idun tegese utawi ya sah iku kang dodok ingatase bait wahya lan utawi bait tah tuh damu iku den rubuhkeun ya bait kula dibere nempo ieu teh engke bakal kadeuleu aya hiji jelema hiji lalaki ti nagara Ethiopia Habsi jelema hideung ieu sifatana as'ala huluna leutik asma'a ceulina ge leutik khom sasakaen ieu bitisna ge leutik jadi hulu leutik ceuli leutik bitis leutik awakna jangkung hideung rada akur bangunna rada akur jeung Haji Pendi asana manis dong ieu manis ieu mah hideung teh kebo bangunna ieu ngajogrog diuk be di Baitullah eta tia weh luar biasa diancurkeun ku nyana eueuh nu ngalawan hiji jajah
engke di akhir zaman. Masya Allah, mantakan mumpung ngajogrok keneh Baitullah, hop gera lobakeun ieu teh toab. Masya Allah. Tah ieu wal asal utawi lapan asal sogiru rosi iku kang cilik endase leutik huluna, wal asma sogirul ujun ngaran asma teh sogirul ujun iku kang cilik kupinge leutik celikna. Sipatan orang Ethiopia Habsah ieu nu engke bakal ngancurkeun Ka'bah teh tah hideung awakna jangkung hulu leutik ceuli leutik ieu bitis leutik. Masya Allah. Ye nu paling berat deui warwa Abu Daud At-Tayalisi lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud At-Tayalisi an Abi Hurairah tanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Kangjeng yubayi'u rajulun bainar rukni wal maqam, beat sapa wong lanang ing dalam antarane popojok Ka'bah wal maqam lan maqam Ibrahim. Engke bakalna aya seseorang nu nangtung di popojok Ka'bah dina ruku ieu teh popojok Ka'bah nu deukeut kana maqam Ibrahim. Di dieu teh jeung keluargana berarti ieu raja teh wa awwalu may yastahillu hadzal bait lan utawi awale wong kang ngahalalkeun ieu man ing ikilai Baitullah ahluhu iku ahli ne rajulun. Masya Allah. Pendukungna ieu nu bakal melegalkan wilayah Baitullah, tanah haram dihalalkeun. Kuari geus mulai bintik-bintik. Mekah adalah tanah haram. Haram orang kafir asup ka wilayah tanah haram Mekah. Teu meunang aya segala bentuk permaksiatan ieu lantaran tanah ieu teh haram Mekah. Kunaon kuari tanah haram Mekah teh dilegalkeun. Kuari geus mulai ararasup blas-blus jelema kafir. Ngemararake cangcut teh kuari geus mulai deuk araraya teh deukeut kitu. Gusti nu Agung, Masya Allah. Geus mulai dilegalkeun teh. Tuh. Ieu pendukung-pendukung. Pak idas tahalluhu pala tas'al an hadza halakil arab. Maka tatkala ngahalalkeun di ahlu ing bait maka ajanakon ira saking ruksake iki ruksake wong Arab. Lamun enggeus tatanan negeri Mekah ieu teh ngalegalkeun kafir bisa asup terus be. Wari geus mulai teh belantaran ieu teh geus mulai dilegalkeun dihalalkeun awewe geus bisa nyupiran dari di Mekah. Geus mulai kebebasan cek urang mah geus bebas, tidak ada ieu teh geus eueuh halang-halang punyana teh endek diakurkeun tanah haram Mekah dengan tanah Amerika. Tidak ada bedanya tanah halal dan tanah Amerika, tidak ada bedanya tanah halal dan tanah Inggris. Endek dialakurkeun kos kitu. Sehingga kuari mah ditambai ku pamarentah teh lain nambai ibadah ieu teh supaya loba kunjungan ka ditu. Tujuan teh supaya ieu teh kajang geus sian depisa negara. Jadi berarti rekreasi. Jadi geus lain nambah ibadah, nambah rekreasi ke Mekah. Bahasa lagi kos kitu ieu teh supaya terus loba ti berbagai negara ararasup ke Mekah silakan bebas. Lamun geus kos kitu ulah nanyakeun kehancuran orang Arab. Berarti detik-detik kehancuran. Ya Allah, percis geus kuari mulai geus mulai dilegalkeun ku Arab teh ku raja ieu pendukung-pendukung. Ulah dikira kuari henteu ararasup kitu orang kafir ararasup padahal itu kan jelas-jelas tanah haram. Teu meunang orang kafir asup kadinya tapi kuari kan geus dilegalkeun. Malah mah dikawal kafir. Dikawal ku tentara kuari mah kafir dikawal ku tentara. Masya Allah. Ari kiai kalau dia katijak ditijak baheula mah pan kiai beuh Masya Allah mun ka Mekah para ulama ti nagara mana bae laksana raja baheula mah kos kitu
di Karawal ieu ulama besar ti negara anu, ieu ulama besar ti negara anu, malah mah raja cara ruek asup ka Mekah baheula. Kuari mah atuh geus be kiai nyalingkir kuari kembali di raja. Geus lain raja biasa deui, orang kafir kunjungan. Masya Allah. Engke lamun geus seperti itu terus be summataji ul habsah, maka kari-kari tamah tuh maka opong wong kang habsi payah rubuna maka ngarubukeun ya habsah ing bait payah rubunahu maka ngarubukeun ya habsah ing bait horoban kalawan ngarubukeun tahu temenan la yu ammaru ba'dah kang orana den dan dani ya bait ing dalam sausene horoban wahum alladzina yastakhrijuna kanzah lan utawi ya habsah lan utawi ya habsah iku wong akeh kang pringetokaken ya alladzina kanzahu ing gedonge Allah kanzahu ing gedonge Allah engke ieu lah bakal geus ancur-ancuran bakal datang negara Ethiopia bakal ngancurkeun untuk membawa ieu teh khozain kandungan anu aya di negara Mekah. Ieu berarti engke bakalna hancur-hancuran. Kadituna teh khozain teh itu Ka'bah Baitullah kabeh geus dieuweuhkeun deui kabeh. Masyaallah. Mudah-mudahan urang dibere selamat ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dibere nasib bisa ngalaksanakeun ibadah haji, bisa ngalaksanakeun ibadah umroh ka tanah suci Makkah, ka tanah suci Madinatul Munawwarah bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.